Jero bilaku ngarona di marana tanghi atuh anu ngarondak tarundu kasubuhnakeun memeh mari pulang gak kaleueut cikopi ulana kaung eta monyet roh sumpah kusnampu karasa kurang lembur wadaya papadan sama jeung boyom geura ngaronda urang ngaronda ngideureun dirian desa waspada masing giatna bisi aya da pancabaya tengah puting ujara rempling borora aya nu mali batan tiris eta kabulusan hidup nyeun durukan nyaring euy kudu cangkir bawa bedog-bedog di ka ateng bijakeun euy aya buru-buru urang salah keluarga negara yang baik kawajitan euy kawajitan ini euy kewajiban urang sararea salah keluarga negara nu baik ayo bisi aya hal-hal nu teu dipikareun ku urang sararea ngaronda urang ngaronda ngideureun ririan desa waspada masing iatna bisi aya da pancabaya tengah puting ujara rempling borora aya nu maling batan tiris eta kabulusan hidup nyeun durukan yo euy nyaring buru-buru bawa bedog-bedog teh ateng mundi cangkir anu ngarondak tarundu kasubuhnakeun memeh marulang gak kaleueut cikopi ulana kaung eta nu nyetrok sumpah kusnampu karasa kurang lembur wadaya papadan la ilaha illallah nyanyi euy nyadaring euy kalang undi kalang cangkir kalang ateng bawa bedog-bedog teteng urang gunakeun deui urang salah keluarga negara nu baik geus jadi kewajiban manusia urang sararea nih cangkir euy ngaronda kaya kalemur lebih euy sugane aya ieu ranah anyar diserahkeun aya deukeut lebih mah Ari mana kirana sanu jebeuh kitu karana mapan urang beuki sararea ayo euy buru kakang deseng jaring kitu jaring kakang deseng ayo ulah kaler kanya kalemur pasangi kalemur garoke bahani bahaga si jengkol ayo buru-buru ke jual canggih dak buru-buru ulah di lemur lana kitu ngaronda ge ulah dieun alasan ngaronda ge ngaronda urang ngaronda ngideureun
tengah peting pujara rempling borora aya nu maling batan tiris eta kapulusan siduru nyen durukan Kang, Bulan ulah waka kulem, enakan jadwal ngaronda. astagfirullah nyanya Anu ngaronda tarundu kasubuhnakeun mimih marulang mangga ngaleuci kopi gulana kawung eta menyetrok sumpahku sampe resep urang lembur nikmat aya papadana Neng wayahna nama ngakolemnya akang bade mios bade ngarona sabab naon ayeuna bagian akang tur akang ngarasa kewajiban akang selaku warga negara kedah ngajaga keamanan di pakampungan omatnya jaga tulakan pantau ngaronda kurang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada masing iyana bisi aya dapan cabahya tengah peting ku jara rempling borora aya nu maling batan tiris eta kapulusan siduru nyian durukan anu ngaronda tarundu kasubuhna